Kak, ada mama dodeng orang mana deh? Orang Tasik. Nya hobi bige Tasik mana? Oh eta orang Singaparna nih. Oh, eta singa parna gering teh iraha deh. Nih. Anger dicelek deui wae ieu. Nyeri wawas eta singa teh komplikasi aja kentut berdahak. Puasnya guys. Eueuh nu gering eueuh bi. Eta mah ngaran lembur ngaran daerah Singaparna teh di Tasik ayana. Teu aya teh nu teu damang teu. Aing mah teu ngarti mo si aku tatangga euy. Tetangga nu mana ya teh? Eta tetangga nu beungeutna jiga Turaes. Oh, emang kumaha gitu? Geus 3 minggu ka tukang aing panggih jeung manehna hayu we micen beungeut teh jelema. Cen banget. Heueuh anjir. Teuing dosa naon aing perasaan ci aing teu boga dosa aing ka manehna. Emang di mana Brad micena? Tadi ge ngaliwat ka hareupeun imah urang. Anger anjir micen beungeut eta jelema. Parah ceuk aing teh. Kayak. Tapi orangnya tadi liwat Brad hareupeun imah di dinya. Eueuh banget si eta. Amun duit 10.000 tadi orang manggih di dinya. Nying anger saremo ieu. Duit aing eta mah. Please atuh mo sia teh. Ya, paribasa maksudna micen beungeut teh. Piraku anjir eta bebeungetan si eta nu jiga Turaes ngan hiji-hijina rek dipiceun nya. Rek diganti jadi beungeut naon ke atuh si eta? Heueuh nya Brad. Beureun ge saha nu mulungnya beungeut kitu mah. Nya heueuh atuh. Mulai nu daekeun ya guys ya. Brad. Dokter malah liciknya. Licik kumaha? Heueuh padahal mah Gusti Allah nu nyageurkeun mah. Tapi dokter nu menang bayaranna sokra. Tauhid di jero aya. Jadi sabenerna mah kieu mo. Balik deui ka personal masing-masing. Ya, tergantung eta mah. Arek ka dokter heula atawa arek langsung ka Allah. Bebas eta mah sebenarnya pilihan. Berarti lamun langsung ka Allah. Marobuka. Ya guys ya. Rek Malah aing ya jeng. Ngomong jangan awe nu kamari teh. putus Brad. Nya cet aing ge anjing sia masalah anjir. Naon gara-gara masalah senam yoga teh alin? Lain. Naon atuh? Beda deui mah. Naon tuh masalahna? Heuh awewe teh teh sok resep ulin ka tempat karaoke Brad euy. Naon PL sih eta? Pemandu lahun teh nih. Lain. Resep dugem. Lain. Heuh naon atuh si teh kehet? Neangan urang. Anjing. Kan urang teh jongjon jadina Brad. Banget anjing. Hah bisa wae ieu anjir, hulak warna bulu iris. Sia anjing masalah naon berarti? Nya cai aing saremo mah. Beureug gadung cai aing sia mah. Tumben maneh. Raulin ka awewe na. Kumaha deh? Terpase apa Brad? Pasti. Hehe, pasti sih emang anjir. Si emang pan bagerna guys, bager meta guys nya. Isuk berang penting di mahawena. Dulu ya digedar anjir. Jangan pikir ka ledeh mah ya. Nya keur pasea ngarannya. Kunaon deh? Heuh awewe teh diajakan olahraga ku baturana. Olahraga alus atuh. Alus kumaha? Ku gua teh olahragana aya si yogaan teh. Karena pala sorangan si yoga mah maru urang. Gela. Olahraga nu di mana itu olahraga rutin nu di desa teh ali. Heeh. Anjing, ai si ieu. Eta mah senam yoga Supardi. Senam yoga lain anjir lain si yoga lain si yoga budak Mang Utar lain. Parahnya sih ieu mah. Kumaha tuh Brad? Nya teuing atuh. Udah aing keburu emosi atuh. Ya,
Cek aing jadi jalur tentang emosian sih teh. Aing maneh tanyakeun heula nu bener sih teh. Cilepeung aya saremo ieu. Udang deui putus deui wae gara ieu mah. Anjir, saremo boga HP anyar anjir. Iya dong. Udah. Ke duit nih mana? Naon da lain menang meuli, Brat. Naon tuh? Hadiah lomba, Lomba naon? lomba balap lompat. Mau balap lompat. Di mana itu? Eta di lapang dengdek. Balap lompat acara naon anjir? Pesertana saha we? Peserta nama orang, polisi, hansip, jeung warga we di dinya warga setempat. Nying. Nyopet sih mah. Nyopet sih mah anjing. Maneh dianggarkeun aja kelakuan saremo. Udah melimut tuh boga duit atuh, Brat. Heeh, tapi kan nyopet anjir. Saya kumaha lamun benyot tiga bogaan maneh. Tapi kan menang. Ayeuna menang teh. Isukan mah modar sia di masa meureunna. Parah ini saremo ieu. Loba rari majarkeun teh cenah. Mang, kunaonnya corona sok disebut COVID? Teuing atuh Gip. Oh, jika nama teteh pada ditemukan di Cina Gip. Dalam mun ditemukan di Jawa mah eta teh pasti ngaranna teh maspid. Oh, berarti lamun ditemukan di Medan, arana jadi bangpid. Tah, heueuh kitu Gip. Bubur we kieu ngeunah jeung nemu euy. Bubur ya parapatan. Muah di Parapatan mah Kunaon? urang pernah kasus euy di dinya mah. Tumayar sia mah nya. Lain. Moal teh. Apa orang teh nanyakeun nya. Mang Aisyah mangkokna sabaraha bubur? 10.000 jang. Terus Cenah teh. Amun sendok Mang. Lah sendok mah kopi cenah mere gitu. gratis. Heeh. Terus Orang teh mau mangkok we teh mah teh. Mang. Ieu yang sasendok dugi ka pinuh mangkokna. ampiling itu sia nya. Itu tukang buburnya. Di buburak ta indit. Halus anjing pamadegan teh nya. Halus. Si Raja Irit teh sugan sia mah. Parah euy saremo ieu. Sia teh basa-basi meureun tukang bubur mah sia teh. Maneh. Cek aing mah ieu. Daripada kitu mah nya manehnya hayang gratis bubur cek aing mah nungguan di terminal aja sok loba nu micen keresek sih teh. Sok haneut keneh eta. Ya guys ya. Oh eta teh bubur. Bubur eta teh. Bubur gratis ya sok. Allah teh mah. Guys. Anjing.